Jadi lamun hirup baku iman, kahirupan baku Islam. Boga bobo bicara Islam. Kumaha cenah? Muji ka Gusti. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana. Nuhun Gusti segala puji bagi anjeun anu tos ngabugakeun abdi ti lumawat anu sakedap. Cek Gusti sing saha-saha budak sare model kieu maka ku kami bakal digampangkeun hirup sapoe eta. Sabalikna budak sare teu inget ka kami cek Gusti boro-boro muji ka kami cek Gusti. Kalau kakarapakan jangan HP. Tak jalmi ke model kieu cek Gusti kami bakal jeung riweuh hirup sapoe eta. Tuh kan nembe boga bobo wae kahirupan mah geus pangaruh. Acan barituna. Boga na cara Islam. Engke keluar bumi na cara Islam. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah. Sing saha-saha niat keluar bumi khususna pamaget heula. Niat ikhtiar nafkah, mencari nafkah, menjemput rezeki. Bismillahirrahmanirrahim. Maka salami aya di luar sampai duwi ka bumina eta jami bakal dijaga Gusti Allah. Pan. Ayo dijaga teh. Ayo. Keluar bumina. Cara Islam. Yang kelebet kamu bicara Islam. Assalamualaikum. Baca doa lebet kamu. Apa aja doa lebet kamu nih? Ini 30 tahun masuk ke iman tara doa. Cek Gusti sing saha lebet kamu salam terus ngadoa. Maka aku kami bakal dijauhkeun tinu kafakiran salami lamina. Lain manehna hungkul tapi segala keluarga nu aya di bumi eta. Ya, ayo kita dikeun tinu kafakiran, lebet ka bumina salam, teras ngadoa. Komo ditambahan salawat palak dinas ayat kursi mah paten eta. Apalkeun doananya. Sing yakin, pan tadi geus iman. Yakin ayeuna ka Gusti. Rukun iman teh naon? Pan apa? Hiji iman ka Gusti Allah rares, la ilaha illallah. Dua iman ka kitab Al-Quran, la raiba fihi aya keraguan, Quran teh petunjuk, kurang kudu ngaji, kudu make Quran di kahirupan. Dua katilu iman ka malaikat, opat iman ka rasul, lima iman ka qada jeung qadar, genep iman ka hari akhir. Da ieu kudu sempurna kelima-limana, teu meunang anu kaliwat. Tadina urang yakin, apalkeun Allahumma ini as'aluka khairal malaji wa khairal maraji bismillahirrahmanirrahim wallahi rabbina tawakkal. Gusti jantenkeun anu lebet sae nu kaluar sae. Abdi tawakal ka Gusti. Tuh, doana ge atuh indah begitu. Nu lebet ka bumi sae, nu kaluar ti bumi sae. Tah, terus naon deui di bumina dibaca Al-Qur'an. Cek Nabi lamun bumi tara dibacakeun Al-Qur'an teu jauh beda jeung kuburan. Lamun urang lebet ka bumi teu salam-salam acan ke setan teh bakal ngilu asup. Lain 10 setan eta bakal ngajak balat-balatna. Kuntilanak genderuwo pocong tuyul. Asup. Ieu mah asup lagi teu bogana ge tara ngadoa, tara salam-salam acan. Dinyaan apa? Lain deui. Tak di rumah loba juliknya. So pengen kan? Kodam. Wah pagi dah beda alam. Dan ke suasana rumah kurang teh panas. Ya. Ningali pamajikan lila-lila juga juri. Pamajikan sarua ningali orang lila-lila si bapak juga juri. Kayak sebenernya. Udah berada rezeki teu barokah nya dari mana lo bajuri tetap di rumah baca Quran. Matak lamun gaduh urang kali resep baca Quran, eta kudu syukuran eta mun bisa mah hajat potong domba kudu sana aslina eta mengundang keberkahan ya. Pokok urang kali naik pondok sujud syukur eta tong udang-udang aslina mah ya mah aya cerita ayat penjahat, preman, penzina, pembunuh, pemabuk, asih mah pokoknya mah geus para gajul mati lagi dalam keadaan maksiat.
hijrah mah teh ieu. Kan boga budak leutik keneh 10 tahun bener. Teu lah. 8 tahun, 8 tahun. Terus mau bapakna geus dikurangkeun ieu, disiksa pasti dikubur lagi. Mau lagi keur maksiat. Budak tadi ajak ke ustad. Yang ayo ngaji ngiringin ustad, ayo. Diurukan ke ustad teh. Sok, amin ya. A'udzu billahi minasy syaithan. Budak nuturkeun. Bismillahirrahmanirrahim. Eta karek sakit tuh budak maca, karek bismillahirrahmanirrahim. Maka cek Gusti, eta malaikat eureunkeun siksa bapana, budak keur ngaji. Bayangkeun lah. Kalau mullah kade bismillahirrahmanirrahim teh. Ucapan Gusti Allah tabaraka wa ta'ala. Inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal ardh. Dialah Rabb Allah yang telah menciptakan 7 lapis langit dan 7 lapis bumi dan segala isinya. Coba bayangkan. Wasyamsa wal qamar wan nujumu sakharatin bi amri. Matahari, bulan, bintang tunduk ka parentah mantena. Coba bayangkan. Matahari sakitu gagahna, pernah teu matahari bedegong ka Gusti? Sugan di dieu mah di alun-alun pernah matahari cicing kan agen jam 12. Mager. Pernah kan? Can pernah. Teu wani yang bedegong ka Gusti muter. Waktu na teureum-teureum. Nah, yang urang nu Cilepeung ge ngalawan ka Gusti. Cilepeung. Urang ngalawan wae ka Gusti Allah urang. Matahari teu wani musakharatin bi amri. Tunduk kepada perintah Gusti. Coba. Allah ala lahul khalqu wal amru tabarakallahu. Segala hak penciptaan perintah eta hak Gusti Allah Subhanahu wa taala. Jadi Al-Qur'an teh kalamullah, kalam zat anu maha tinggi maha agung al-a'la. Maka karek dibaca bismillahirrahmanirrahim. Mungkin bapakna keur disiksa dititah dieureunkeun. Coba bayangkeun anak bapak hafal 30 juz Al-Qur'an. Oh, di narakana ge lain bapak utus 10 ahli keluarga. Keluarga ku budak. Bayangkeun. Di hebatna kalamullah Al-Qur'an. Tadim saja mana. Bapakna 1 kali 24 jam ku Islam, tuangna ku Islam. Ya. Makan bari cali cingogo ulah bari ngadeg pandangan katuhu ulah gegel bala-bala gegel cengeng ku kenca atau bala-bala ku katuhu aqua ku kenca ulah gitu eta Islam eta cing yakin bakal riweuh ka dituna bakal riweuh jika itu pirang padahal eta teh pangaruh kana hidup teh. Itu kira. Terus naon ka dituna? Pokona mah ka dituna mah intina urang kudu nuturkeun Al-Qur'an. Dan iman Islam teh aya di Al-Qur'an petunjukna. Maka syarat anu pertama urang hirup teh kudu bener. Urang salah mah riweuh rudet rungkat ka ditu ya. Isi teh percaya teh sendal tuker ke nu kiri di katuhu dikencang terus anggo harusnya mah dibalik gitu harusnya mah walaupun sepatu hargana 5 juta tuker ke nu kiri di kanan di kiri dipakai moal ngeunaheun kulantaran makena salah. Mencacakan sandal sepatu salah make mah teu ngeunah. Komohir loba salah pasti teu ngeunah. Gampang teh. Hirup gampang tong jeung salah. Lamun poe ieu mung ditagih utang atuh kamari ulah nginjem duit kitu hirup. Simple life, simple problem. Ulah salah. Pamajikan ulah salah, kasalaki ulah salah, kabudak ulah salah, kakolot mengkomo ulah pisahan. Dan salah kakolot mah moal nunggu akhirat di dunia kene pejer. Salah kakolot mah ulah.
Sabalikna hayang sukses anu panggeulana mulyakeun kolot. Jadikan ibumu raja, jadikan ibumu ratu, maka Allah akan menjadikan kau raja. Mun aya keneh muliakan orang tua. Bener, tak bener teh ayana di nuis. Tayelah nu dicara ku Kanjeng teh dua perkara penting teh iman, Islam. Maka di Jumatan lalaki mah diingetan haben. Mari kita tingkatkan kualitas iman takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus saking pentingna unggal Jumaah diingetan. Ya. Jadi nu penting teh teu aya nu leuwih penting kecuali iman Islam. Mulai dengar ieu leungitkeun. Mun baheula urang boga pemikiran uang penting, ada uang beres, tidak ada uang tidak ada yang beres, aya leungitkeun. Uang tidak penting, yang penting itu iman. Ada iman beres, tidak ada iman tidak ada yang beres. Setuju kan? Asal ada berat sih katanya.